manusia tergantung kumaha akal jeung pikiranana. Akalna jeung pikiranna handaplah derajat manusia. Akalna luhurlah derajat manusia. Baik urusan dunia makin luhur akalna, makin pinter, makin hebat. Komo urusan ke akhirat mah makin hebat akalna jeung pikiranana, dibersihan sehingga tertuju ke Gusti Allah. Makin bersih akal, makin luhur derajat, makin bersih, makin luhur, makin bersih, makin luhur. Sebab nu ngahalangan di diri urang eta loba jasa hiji makhluk, dua dunia, tilu nafsu, opat setan. Iyalah kudu dibersihan setik, makin bersih, makin plong ke Allah, makin bersih, makin plong, makin bersih, makin plong. Bersih jasa nikmat hirup teh. Nina jasa.